mananya cenah rek nyeunkeun layangan encan keneh bae. Aduh ai budak geus ceurik nanya layangan bae. Ih jauh di dia ge. Oh itu ya Pak Udin. Coba kayak nanya ke Pak Udin. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon, Neng? Ika Pak, aya Mang Sarmin eueuh sih ka dieu. Kugu kulai keur neangan eta itu diajakeun gawe ku urang ieu teu nongol-nongol ka mana bawa. Heueuh eta rek nyeunkeun layangan pugu. Encan keneh bae itu budak mah geus ceurik nanyakeun bae. Oh, ke mana bae tanya na? Pan ka mana ya? Ke mun panggih. Bejakeun nya apanya? Nya ke mun kapangi urang di ieu dibejakeun. Heeh tuh. Ane Mang Sarmin eueuh nongol-nongol ieu. Diajak gagawe teh. Kerah nyeun layangan wae sugan mah. Betul duit. Ah, perarung gue Mang Sarmin nya. Mana nya? Mati pesan layangan kieu. Pemulundek saek deui. Kieu ye paduan nuburan urang. Asa manu mesenna kieu deui lah. Enak mesen enak heng langsung anggeus. Dianggap gampang nyeun layangan lah. Ih, nyeun layangan ge hese. Oh ya asal-asalan doang. Hey. Urang panang bagus hayang naik. Supaya anteng di luhur. Sarmin hari sejasa di tiangana ngomong nama layangan jadi poe ayeuna nyen peteng segala tapi hese ieu jelema di tiangana sakumaha neangan pejabat bae neangan Mang Sarmin nanyakeun ka saanya di dieu nu diruyuk. Ih, ka mana boy Mang Sarmin. Itu esik itu tuh aing nanya ka situ bae Mang Sarmin. Kita teh ge rupana keur neangan meureunnan ieu. Teh. Ya. Bagi Mang Sarmin tuh. Bukunya ke kerneangan. Sarmin ka mana boa. Urang teh tadi muter-muter bae neangan Mang Sarmin, rek nanyakeun eta layangan jeung peteng. Heueuh sarua, iya anak urang ge anak peteng di kamari nanyakeun bae. Oh berarti sarua. Heeh. Sarua punguna. Di tiangana hese Mang Sarmina. Tuh, Coba tuh ayo orang itu tuh kangen. ka ditu. Heueuh ka ditu teh. Iya Mang Sarmin. Tuh, aya aja tuh. Nanyakeun bae ka Pak. Coba ayo orang ka Ka ditu. Bapang ge. Ayo orang ka ditu nanyakeun heula. Pak. Mang Sarmin geus aya. Ka teuing eta tadi asalna nama aya di mana nya aya karasak-karasak nama kadengan nama. Di saung gua di jero di ieu keur nyeun layangan juga. Ayo coba tah geura ilik tah di jero tah sugan aya. Oh iya kerasak-kerasak bae, cobalah tempuh heula. Iya Mang Sarmin yo, aya. Nah, Di dia mulai tiangan. kaget urang. Meuli capek neangan ka dieu ka ditu. Benar gitu. Ieu tah. Atuh nanyakeun eta layangan jeung peteng geus jadi pancan gitu. Ieu lah layangan. Heeh. Bus tiga tadi kan musak bae kan jadi ya. Lah, Geura Mang anak urang geus ceurik bae Mang layangan. saya nyeuna atuh urang kudu sabar, masalahna naon lah dirinya mah kitu sih. Ayeuna hayang, ayeuna kudu anggeus, bingung pan. Ayo kumaha ieu bolong keneh kieu. Eta can anggeus urang ge maksudna kena di tambah deui kitu anu warna koneng. Kumaha sih Mang? Aya duit mah geus dicokot. Ayo macen jadi peteng nama. Ieu layangan apa peteng ieu? Nah, atulah, bawalah. Adi can anggeus ge, taekeun kan itu lah. Atuh kumaha mah? Mana bolong keneh kieu can anggeus kieu mah bisa dipendang kieu mah.
bisa ngambek kayak ya bocah nah. Itu didinya sih yang nguburan bae. Memang segitu anggeus nang beneran. Geus tae kan kos kitu aya daekeun mah naik ka luhur lah. Kumaha si Bang Sarmin malah. Pokoknya mah kudu tanggung jawab ya Bang Sarmin. Jadi duitna pan beureun ku Bang Sarmin geus dipake duitna. Gue teh kurang geus bea terpenting pakai nonton dangdut. Nah, tuh duit 15.000 ge di dinya mah. Atuh 15.000 ge duit Bang Sarmin. Oh, arti kudu teh pan duit 15.000 enak mah nyawa sorangan. Pakai nonton dangdut mulai baso beak enak. Aduh, tapi ieu kumaha ya judik dianggeuskeun? Atuh aya dek sabar mah. Teu beres lah Bang Sarmin mah. Aduh. Aduh. Aduh, apa sih jelema horenganan? Waduh, bahaya yo. Kayak deka mana itu, deka mana, deka mana, deka mana, deka mana. Ai, geura. Mana lagi? Kabur Bang Sarminnya kabur. Kabur. Aduh. Bedang. Aduh. Ayo kabur ke mana ya? Kabur ke mana ya? Dari kau dianggeuskeun. Dianggeuskeun aya kene. Pokoknya mulai kabur, itu menang kabur. Dianggeuskeun, ho. Oke, dianggeuskeun 3 detik teh doang ieu. Thank you.